kedua pakarang kangkang keris bedog congkrang kagede-gede ka keris jarusa potong teu kenging dicana ka pakarangan numawi satacana lebat teh diparioseula tetap kedah ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan katilu teu dileraskeun aya tuntutan boh ti pihak jago boh ti pihak pamilon di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot tapi ieu kedah bebas secara hukum saemara beres ya tak kitu rupina mangga rupina pamilon anu kahiji dinten kagara pelas dihaturkeun ka Prabu Putaksi ti Nagara Piantipura ya sing tulus jadi adi beutengah Kang Ye Tuang Raka Dewi Kunti Nalibrata bakal kagono ka nagara akang poe ieu jeung apesna Tuang Raka teh mudah-mudahan Tuang Raka Dewi Kunti Nalibrata bakal jadi bojo akang nomor 8 akang lunta ti nagara menang restu bojo-bojo akang nuhun malahan upami dikersakeun akang ngagono Tuang Raka dina harti Kang Rayi Arya Prabu bakal dibantun ka nagara akang Kang naon sakedeung deui akang 2 periode jadi raja dek jadi jurham antes ki adili juga antes parente nuhun mudah-mudahan we kitu ye rupina parantos uninga kana pelaturan saemara apa diantawisna teu meunang mawa pakarang kangkang kolewang bedog ari congkrang ke gede-gede ke keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakarangan tapi kudu cara katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan deui teu meunang nyolok pano jeung najong sitaeun deui katiluna teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kesilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot tapi kudu bebas secara hukum saemara parantos ditawis geus nuhun kunti olahnya Tuang Raka teh waduh kunti yayang rupina dina pelas dinten ieu teh asa nepi gaji rupina nya mewah makan sawios etang we etang diantawisna di mana sumping jago biasa piring ku lagu buhun lagu kebojiro iya salah kenal jago tiba diatur lagi jago tiba
Wanda. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya Tuang Rayi Dewi Kuntina Liberata ayeuna bakal kagono ka negara kaula negara pian dibura. Mudah-mudahan lah upami Tuang Raka hasil kagono ku kaula mawa ka wangsul ka negara tapi pangwilariankeun hotel anu pang mewah. Hayang bulan madu kakang dia. Mangga disiapkeun. Ya, nuhun. Mangsana rupina dinten ieu numutkeun dina hitungan ceuk hoahoe. Hitungan aboge. Apes anjeun teh poe ieu. Ya, mudah-mudahan panginten da ai keur kaula mah dina meunangna atuh. Hikmah dina elehna hikmah. Hikmahna eleh mun adi bakal menang jodoh. Da kaula kikian teh sanes nganung harti nemongkeun kakuatan ilmu panemu jampe pamake. Lain nemongkeun kagagahan mung ieu mah kaula dumasar kana nyalametkeun nagara anu diancam ku sadayana. Ngahindarkeun papaseaan yen negara kaula bakal dipake lapangan papaseaan parbut awewe hiji. Takwal kitu kaula ridho kelayan ikhlas mangga. Soda ieu. Barengan ku susu we. Siap ya. Ya. Parantos siap? Ya. Supados nepangkeun heula panangan antawis pamilon sareng jagos saemara. Tawis kabersihan mana? Mutasi soda. Lain. Iya. Melabung para sakat sinabda amesti